khususil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa jami' a'dha'ih anu kalintang pisan ku pribados dipihormat matanallahu bituli hayatihim, para alumni, para tatanggi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dipayun sayogi tur priyogi urang panjatkeun puji kali syukur kadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ginuluran ka urang sadayana maparinan kakiatan lahir batin, lahir sehat batin afiat, modal sehat sareng afiat ieu ngarupikeun cikal bakal modal dasar kanggo ngawangun iriungan. Mudah-mudahan riungan ieu salamina sing aya dina rahmat oge ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mudah-mudahan salamina diubuhkeun ka paduka alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargana, para sahabatna, para pengikutna, para tabi'in tabi'in, tug mudah-mudahan malah mandarbi ka urang sadaya anu sami hadir rabu dina ieu tempat. Para sepuh wargi sadaya, bapak-bapak, ibu-ibu, upami urang diitenan anu hadir di tengah-tengah urang sadayana sanes kungkul para ibu-ibu anu geulis, bapak-bapak anu karasep, tapi seluruh para malaikat oge ibu hadir di tengah-tengah urang sadaya. Saur Kangjeng Nabi upami di hiji tempat aya 40 jalmi, lajeng eta 40 jalmi teh ngadua illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yakin dua urang bakal diaminan ku aminah para malaikat. Anu hadir teh sanes ibu-ibu anu ditariung, sanes bapak-bapak anu dikaropea, tapi malaikat oge berjajar berbaris rapi di hadapan urang sadayana. Mudah-mudahan sauih ieu tempat di mana-mana aya salaki anu teu bertanggung jawab kanu jadi pamajikan, uih ieu tempat sing janten suami anu bertanggung jawab. Ibu-ibu anu masih keneh cerewet kanu jadi salaki, pagawean ngadua unggal poe ti isuk-isuk akan abdi sore ngadua, Gusti abdi mah hirup teh kieu, hirup teh ngajangjawi unggal poe dijerihatekeun kudu jadi salaki, leuheung lamun dibungahkeun kudu jadi salaki, breh motorna, breh mobilna, breh sagala rupana. Gusti sigana abdi mah bakal maot dina handapkeun kater. Ya Allah, daripada ayeuna abdi hirup ngajangjawi, mending Gusti abdi jadikeun kater dina saat ieu. Tak mudah-mudahan ibu-ibu anu masih kene sok popolotot kanu jadi salaki, kusabab kusalakina kurang dibere bekal keur ongkos hirup sapopoe, mudah-mudahan sing janten istri-istri anu soleha, amin. Anu gaduh hutang sing enggal kabayar hutang ibunya, anu amina pangtarikna kacili hutangna panggedena eta teh. Pala putra ibu anu tacan keing jodoh, mudah-mudahan uih ieu tempat sing enggal keing jodoh, amin. Gitu. Alhamdulillah. Dia bin panas ibu di dia mending hot-hot kieu. Para sepuh wargi sadaya, udagan sadayana jalmi abdi yakin sadayana jalmi hoyong jadi jalmi anu gede. Ibu hoyong jadi jalmi anu gede, bapak oge tantu hoyong jadi jalmi anu gede. Dina hartos gede manfaatna, gede maslahatna, gede barokahna. Begitupun seorang santri, Pak. Di mana-mana parantos rengse uih di hiji pasantren, seorang santri ngagaduhan cita-cita hoyong ngagaduhan ilmu anu manfaat, ilmu anu berkah,
Pribados yakin dina danget ieu para alumni anu ti berbagai pelosok dongkap ka dieu dina raraga memperingati kana haulna almarhum almarfurlah guru urang sadayana pangarsa Kiai Haji Uha Syamsuddin. Ieu teh salah sawiosna bahwa urang nembongkeun ka Allah Subhanahu wa taala kana rasa ta'dim ka anjeunna. Urang parantos janten murid anjeunna. Ieu teh ngarupikeun syukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa urang kapungkur kantos dididik diatik diaping dijaring ku anjeunna kantos janten murid anjeunna. Ieu teh ngarupikeun salah sawios syukuran urang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Nabi, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sing saha jalma anu teu syukuran ka manusia, sarua eta jalma teh teu syukuran ka Gusti Allah. Dina hartos sing saha jalma anu teu tiasa mensyukuri kana kasayan jasa hiji jalmi, sami jeung eta jalmi teh teu syukuran ka Gusti Allah. Pribados yakin para alumni yang hadir pada saat ini, baik dari Kabupaten Ciamisna, Tasikna, Garutna, Bogorna, alumni-alumni beliau tersebar di berbagai pelosok, sumping dina saat ieu salah sawiosna ngawiskeun rasa takdim terhadap anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya selaku alumni sing kalebetkeun alumni anu syukuran ka manusia, syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab punten saur Syekh Said Alwi Al-Maliki, beliau seorang mufti ulama kota Mekah. Anjeunna nyarioskeun ta'dimu syekh, mengagungkan, menghargai terhadap seorang guru, dakhilun ila qoulihi ta'ala, lebet kana dawuh Allah taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sing saha jalma anu ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah, termasuk ngagungkeun ngahormat anu janten guruna, itu ngarupikeun ketakwaan manah hiji jalmi. Jadi ieu para santri, para alumni anu sumping dina danget ieu teh ngarupikeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala anu patut ku urang disyukuran selaku muridna. Punten urang sadayana parantos nampi ilmu ti anjeunna. Urang sadayana parantos nampi ilmu ti anjeunna. Ilmu yang beliau berikan bukan hanya satu huruf, mungkin beribu-ribu huruf, mungkin berjuta-juta huruf. Saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya ini adalah seorang hamba sahaya. Saya ini adalah seorang budak bagi orang yang pernah mengajarkan ilmu kebaikan walaupun itu hanya satu huruf. Allah yarham pangarsa guru urang sadayana. Luar biasa ka istiqomahanana. Anjeunna ngajarkeun ilmuna. Sesibuk apapun anjeunna, tetapi ketika waktos ngajar mah anjeunna istiqomah ngajarkeun ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Punten sakedik margi karakter santri teh aya dua rupi. Karakter alumni anu ku pribados kaunina aya dua rupi. Teu beda karakter santri mah sapertos nun paeh sareng tanwin. Kumaha karakter santri anu urih di pasantren sapertos nun paeh sareng tanwin. Upami nun paeh ayyakuna fil lafdi wal khatti. Nun paeh mah aya dina ucapan, aya dina tulisan. Upami urang ngucapkeun man amana, eta man amana nun ketika diucapkeun paeh man amana, ketika ditulis eta nun tetep paeh. Dina hartos karakter santri anu sapertos nun paeh, ieu karakter takdim anu luar biasa, zahiran wa batinan. Ketika guru masih kene aya
bagus teh yakin Allah yarham guru urang hadir di tengah-tengah urang sadaya. Mata kacida pisan untungna alumni anu hadir menyempatkan hadir pada saat ini. Urang uih ti dieu yakin bakal rebu ku berkah doa anjeunna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di samping eta dina kesempatan di samping haula almarhum almaghfurlah nomor kaduana dina raraga memperingati karena dilahirkeunana junjungan urang sadayana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika bulan Maulid datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diperingati bu? Sabab dina diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya suri tauladan, aya pitentengeun, aya contoheun kanggo urang sadaya selaku umatna. Moal seueur lah anu bade ku pribados dibahas dina kesempatan. Bu, tadi Bu Kori dicarioskeun 3 contoh anu patut ku urang ditiru sebagai umatna anu aya dina diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, Kangjeng Nabi teh ngagaduhan sifat asyidda'u 'alal kufar. Rasul teh ngagaduhan akidah anu pengkuh, akidah anu kuat. Saur paripaosna teu umut karimungan tegeda keanginan. Begitu hebat, begitu kuatna iman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktu Kangjeng Rasul pernah disumpingan ku Abu Jahal jeung CS-na. Cek eta Abu Jahal, "Ya Muhammad, lamun mah anjeun hayang jadi jalma anu beunghar, satengah harta urang Quraisy rek didikeun ka anjeun. Lamun mah anjeun hayang jadi jalmi pemimpin kaum Quraisy, ku kami rek diangkat anjeun jadi pemimpin kaum Quraisy." Naon ngaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawari seperti itu? La, tidak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna eta Abu Jahal jeung CS-na saminggu kemudian datang deui ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Muhammad, geus heula hayang orang adil-adilan jeung kuring. Saminggu kuring rek ibadah ka anjeun, tapi saminggu anjeun kudu ibadah ka pangeran kuring." Naon ngaran Kanjeng Nabi? Tidak, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna saking kubeugel eta Abu Jahal sumping kana janten pamanna Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, inilah seorang pemuda gagah perkasa, pikeun gantina Muhammad. Ena Muhammad rek dipaehan ku kuring." Begitu mendapatkan ancaman seperti itu, naon ngaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Law wada'ati syamsu bi yamini wal qamaru bi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu." Lamun mah kuring ditenggeungan matahari dina leungeun kuring anu belah katuhu, bulan ditenggeun dina leungeun kuring anu belah kenca, kuring kudu eureun tina ieu dakwah moal eureun satabab oge sabagina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat iman Kanjeng Nabi. Berhasil ka Kanjeng Nabi, iman para sahabat diuji, Pak. Tingali Bilal bin Rabah. Anjeunna badana direntangkeun dina padang pasir anu begitu sangat panas. Di luhur disemprot ku matahari, dihangap panas padang pasir anu begitu sangat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak nu prantos ka Mekah, apalah kumaha panasna Mekah. Komo lamun musim panas sampai 50 derajat, Pak. Da babaturan Nabi mah, Pak, lamun hoyong ngaroko eta teh lamun ke Masjidil Haram nyana rokok kayak gitu. Jiah rek ngaroko heula, begitu keluar di masjid teh ngaja ngaroko. Anjeunna mah nyana teh rokok we. Naranyana korek api. Eta rokok langsung, Pak, Bu, dikuceskeun kana ubin eta. Ubin halaman Masjidil Haram. Sakali nguceskeun eta rokok, langsung harita keneh potong.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrina direntang heula panangan anu palih katuhu ditalian panangan palih kenca ditalian sampeana ditalian laranganana ditumbak begitu anjeunna meregang nyawa naon anu kaluar tina lambina Allahu ahad. Ya sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panangan anu paling katuhu jeung sampean paling katuhu ditalian kana kuda belah kulon panangan belah kenca jeung sampean belah kenca ditalian kana kuda belah wetan kuda dipecut beretak kuda lompat berebek awakna pegat naon anu kaluar tina lambina Allahu ahad. Tapi rek naros ka ibu-ibu cik ari urang kantos diuji ku Allah Subhanahu wa taala siga kitu acan urang mah bora diuji siga imana para sahabat kakarek diuji irit ka pangajian katingali reuk irit encan kan geus pikiran balik banyak gue rek pengajian aduh itu reuk kieu kumaha balik moal bu jadi urang mau dugi di iman urang diuji siga imana para sahabat. Iman para sahabat itu begitu sangat luar biasa Pak. Ujiannya begitu sangat berat. Urang mah moal mungkin Allah Subhanahu wa taala diuji sebatas iman para sahabat itu begitu sangat berat. Nomor kaduana contohan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu patut ditiru urang sadayana. Rasul teh ngagaduhan sifat ruhama bainahum. Rasul mengadakan sifat dedernya anu begitu sangat luar biasa. Bu, ya, upami kanjeng Rasul bu, upami diminyantai, anjeunna mah osok nyarande kana dada anu janten bojona. Janten Siti Aisyah, Siti Fatimah ketika Rasul sedang nyantai, eta dada Siti Fatimah teh bu, disaranean ku kanjeng Rasul. Bari dipangalakeun Al-Qur'an. Ari ibu kantos dada ibu disalanean ku salaki bari dipangalakeun Al-Qur'an kantos acan. Lain ka acan moal ibu. Tong aya ngarep-ngarep gitu. Baginda Rasul begitu bu. Jadi upami tujuh nyantai eta masa kanjeng Rasul nempelin dada. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nikmat. Coba lamun Bapak Ibu datang, Bapak datang balik di pagawean. Begitu bapana boga sangka bahwa sangu geus ararasa. Begitu datang ke imah, "Ma, sangu geus asa?" "Teu acan, Pak." "Sok ngoses heula." Yasin wal Qur'anil Hakim. Geus beres, "Ma geus asa sangu teh?" "Teu acan, Pak." Kantun rencangan Yasin wal Qur'anil Hakim. Nikmat kalau itu diterapkan di kehidupan kita. Ya, punten Bu. Contohan urang mah tong istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri sahabat anu namina Habisah. Habisah upami carogena bade angkat keluar, bade didamel, bade milarian nafkah. Eta Habisah bu, osok nuntun carogena ka baeun pantau. Papa sakedap di bade ningalkeun mamah jeung keluarga. Punten banyak. Mamah bade ngadua heula. Sadacan papa angkat mamah bade ngadua heula. Adu anak ieu bu. Ya Allah, Gusti abdi sadaya pun lanceuk sakedap di bade ningalkeun
kisu-kisu nyesel, kisu-kisu nyesel. Ya, ida gosalat imro'atun thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafaralaha alfa sayiatin. Di mana-mana ayah seorang istri nyeusehan acuk anu jadi carogena, hiji acuk anu diseuseun ku janten bojona, Allah bakal ngahampura eta dosa awewe 1000 dosa anu pernah dilakukeun. Gitu. Mun gitu. Jadi ibu ya, lamun ibu-ibu, Bu, lamun ibu-ibu ka dapur, begitu di dapur numpuk sesehan, ibu teh gulungan. Alhamdulillah ya Allah, ieu sesehan numpuk, abdi panen ganjaran ayeuna. Cokot sesehanana, cokot ringsona bari gusreut. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang budak anu geus udin, bajuna bolowot, mah acuk dede kotor lung. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Datang salakina anu geus kerja bakti, mah baju bapak kotor lung. Allah. Daripada ibu begitu numpuk ibu kajawan, begitu nyokot sesehan, goblok ibu salah kita. Ayo segera bakal modal nyusul Gusti. Mau jadi ganjaran. Tapi coba lamun ku urang diniatan niat menjalakan ridho Allah Subhanahu wa taala, yakin bakal nikmat. Gitu. Kaduana esna sing sabar. Sabar ketika urang aya dina rezekina Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika dina rumah tangga urang teu keunaan. Katiruna sing tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sing saha jalma nu tawakal ka Gusti Allah, yakin bakal dicukupkeun. Bu, ieu lamun salaki ibu barang eta ka ibu. Kitu. Ibu lamun dipasieun ku caroge 1 juta mama, ieu aya atos 1 juta cukupkeun sabulanan. Ibu rek ngucapkeun naon? Alhamdulillah. Terus salaki ibu teh datang deui, mama, mama geulis, ieu aya atos 500.000 cukupkeun mah nya sasasieun. Ibu rek ngucapkeun naon? Alhamdulillah. Sabulan tidinya datang di salaki ibu, mama, ieu aya atos 25.000 cekelan ku mama geulis, cukupkeun satahun. Ibu rek ngucapkeun naon? Cukup setahun? Cukup setahun? Cukup ibu. Tong nyatong lieur-lieur lompat tuh ka Alfamart beli kalender. Di mana-mana salaki ibu, mama punten cik, papa teh rada lirik hayang cik kopi. Tong lieur-lieur, duruk Januari pacekeun teh dikeun ka salaki eta. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakin bakal dicukupkeun, Pak. Gitu. Maka nikmat lamun urang biasa mencontoh kumaha akhlakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bu, Kangjeng Nabi mah duye. Kangjeng Nabi kami janten bojona. Upami Kangjeng Nabi memanggil teh ya Humairo, wahai pipinya yang kemerah-merahan, Deno, geulis, gitu. Urang mah kan lamun disebut geulis, disebut Deno kemudian disalaki teh lamun anyar kawin. Lamun anyar kawin mah kitu. Tapi tingali lamun pamajikan geus kena opat, geus turun mesin, uuk molodul, panon, belekan, kitu, bujur tepos, geus disebut kitu deui. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mesrana luar biasa. Nah, jadi nomor kaduana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai akhlak ruhama bainahum. Katiluna akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simahum bi wujuhihim min atharis sujud. Rasul teh ngadaluhan rasa syukur anu begitu sangat luhur. Sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dijamin Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama akan masuk surga adalah baginda Rasulullah sallallahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dedeh tenggelis. Nah teu hayang anjeun lamun kuring jadi hiji hamba Allah anu paling bersyukur di muka bumi ieu. Ketika beres salat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna senantiasa membaca istighfar duikeun ka 100 kali. Padahal dosa tos dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami parantos beres salam anjeunna, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anjeunna teh sok maca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Seberapa kali Bu? 100 kali. Biasa diurang mah Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Seberapa kali? 100 kali. Ulah siga nini-nini tenabi di limbanganku. Eta nini nama Pak Ustad abi mah teu sanggup teu apal siga kitu mah. Cik kira-kira bisa dipoto. Tenang nini cek abi bisa dipoto. Di mana-mana beres salat nu penting jejeun 100 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pek baca. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nu penting jejeun 100 panjang sakitu gini mah bisa kena deket pek bisa. Gimana ngerasa panjang astagfirullahaladzim, beres kurang salam kurang maca astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nu penting jejen 100 panjang ini masa gitu ge bisa kena dipoto bisa. Gimana-mana beres sholat baca Allah Allah Allah. Nu penting jejen 100 panjang ini masa gitu oge geus ini pae seperti itu. Ketika beliau sudah membaca istighfar 100 kali, anjeunna senantiasa membaca tasbih subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu akbar 33. Nu penting jejeg 33. Lamun di limbangan ini teh sagedeun ini teh maca 33 teh subhanallah 33. Atuh ganca gitu. Itu imanna Kangjeng Nabi. Begitu hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah. Entong-entong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Tingali Sayyidina Utsman bin Affan, beliau hatam Al-Qur'an di dalam 2 rakaat salat. Sarakaat 15 juz, sarakaat 15 juz. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Cik di dia mulai Imam Tarawih panjang. Kira-kira si kenal kali pecah sih di limbangan. Imam Tarawih di dia panjang. Geus langsung ka DKM saya tanya euy, tong hareup mah tuluy jadwal deui pecah gitu. Tapi Bu punten, upami urang ningali di masjid mana Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibadah kantos di waktos hari Rai Purnima anjeunna nikah ka urang Arab tahun sabaraha eta saka acan kemerdekaan. Raipun ini tuaan asli warga negara Saudi Arabia. Upami kapungkur para tamu-tamu Allah pami suping kanjena sepi jamu bisa badate Mama Ecin sareng Pak Haji Aceng Sambas. Hiji waktos tahun 2000 pribados di Canapa. Ku anjeunna ti hayang
rumah disediakan, kemana-mana dikawal pakai protektor, tentara, pakai senjata AK-47, kemana-mana selalu dikawal. Gitu. Jadi nikmat luar biasa. Gitu. Di Mekah itu dibawa imam para raja dari ayah ulun itu. Nikmat we. Imam nararaoseun, muadzin nararaoseun. Cobi kan umpami beres adan, eta teh umpami tos komat, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata teh kreng Pak. Imam teh malih kala letukan. Jadi imam teh istamu istamu. Kata baturan Nabi, ngawelan kana bujur. Lain Ustaz datang imam teh sangu-sangu gitu naon teh. Lain sangu Bu, luruskan, rapatkan barisannya. Karena memang anu berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sanes ratusan, tapi ribuan Pak. Hari bapak mah jeung ibu ge di bumi atau kudu mani belajar salah gitu. Istamu, anggeus bapak lurus imam gitu. Jadi nikmat luar biasa Pak. Iman sahabat begitu sangat luar biasa. Ingali iman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib anjeunna ngiring perang sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anjeunna ngiring perang sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkena panah. Panah menancap, daging keluar, darah mengucur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berjalan terpincang-pincang. Akhirnya beliau berangkat. Kemana beliau berangkat? Beliau bukan berangkat ke puskesmas, beliau bukan berangkat ke rumah sakit, beliau bukan berangkat ke poliklinik, karena memang pada saat itu belum ada yang demikian. Tetapi beliau berangkat ke masjid Pak. Begitu sampai ke masjid, ditinggali oleh sahabat anu hadir di waktu saat. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghampiri sahabat yang hadir pada saat itu. Cek Sayyidina Ali, wahai sahabat, engke pangnyabutkeun ieu panah dina nalika kuring keur salat. Akhirna anjeunna kapayun. Begitu kapayun, anjeunna takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Eta panah ditarik, dicabut dengan sebuah tenaga. Akhirnya panah terlepas. Daging nyengklek, getih aur-auran. Tapi hebatnya Sayyidina Ali, beliau tidak merasakan sakit sedikit pun. Ketika rukuk, Allahu Akbar. Ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, Allahu Akbar. Jurus antara sujud dua, beliau tidak merasakan sakit sedikit pun. Tetapi ketika anjeunna parantos salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nembe anjeunna ningali kana sampeanana. Ternyata panah sudah terlepas. Baru anjeunna merasakan sakit yang begitu hebat. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat dicabut panah beliau tidak merasakan sakit? Sabab anjeunna emot kana dawuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Pek ibadah anjeun, pek salat anjeun. Seolah-olah anjeun keur ibadah, seolah-olah anjeun keur salat, anjeun keur ningali Allah. Tapi lamun geus sanggup siga itu, pek salat anjeun, pek ibadah anjeun, seolah-olah anjeun keur salat, anjeun keur ditingali Allah. Jadi begitu anjeunna takbiratul ihram masuk di dalam salat, Sayyidina Ali sudah merasa dilihat, diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dicabut panah kecil, ketika daging anu nyengket kecil, ketika darah anu ngalir kecil, itu ibadahna para sahabat. Ajangan tiru eta anu patut urang ditiru. Hiji, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyata jalmi anu pengkuh dina kaimananna. Teu umut kalindungan, teu dedag kaaminan. Begitu hebat imanna baginda
didorong ku malaikat duikeun ka mana ibu, duikeun kana udel. Paratos duikeun kana udel eta ruh teh bakal pamitan kana jasad urang. Tos duikeun kana udel rombongan 1000 malaikat anu terakhir dipiara ngadorong deui ku malaikat Jibril. Duikeun ka mana? Duikeun kana lak-lakan. Tos duikeun kana lak-lakan digambarkeun dina Al-Qur'an wahina idin tandurun. Wahina id balaghatir ruhu al-hulquma tandurun. Di mana-mana ruh parantos dugikeun kana lak-lakan tandurun bakal ningalali anjeun kabeh. Engke malaikat Jibril bakal ngabeberkeun dua jangjangna. Anu hiji jangjang belah katuhu, anu hiji jangjang belah kenca. Ketika jalmi anu sakaratul maut ibu gular giler gular giler gular giler. Ketika ningali kena jangjang belah katuhu jangjangna malaikat Jibril ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala gambaran surga anu begitu sangat indah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu anu teu acan pernah katingali ku panon manusia, sesuatu anu teu acan pernah kadangu ku kuping manusia, sesuatu anu moal bisa kagambarkeun kaindahan ku hate manusia ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala diharukeun jalmi anu sakaratul maut. Itu eta jalmi sakaratul maut ibu tersenyum ningali digambarkeun kumaha surga begitu sangat indah. Tetapi ketika anjeunna ngalirik kapalih kencang ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala gambaran neraka anu begitu sangat luar biasa siksaanna. Sehingga digambarkeun dina Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Gusti tangguhkeun abdi sakedak. Sakinten we Gusti kula abdi cabut nyawa abdi. Anak-anak abdi can saleh Gusti. Tatangga abdi raheutkeun manehna can ngahampura kana dosa abdi. Harta banda anu dikumpul-kumpul ku abdi can disedekahkeun ku abdi ya Allah. Tangguhkeun sakedak. Fa asaddaqa yakin harta banda anu abdi dikumpul-kumpulkeun teh para ibu wargi sadaya. Cikinten kitu kumaha lamun urang parantos dipiaran uih ku Allah Subhanahu wa taala. Sementara anak-anak can saleh, indung bapa can ngahampura kana dosa urang. Tatangga diraheutkeun hatena can ngahampura kana dosa urang. Kasangsaraan naon anu baris kahandapkan ku urang dina mangsa anu bakal datang. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina Yesa'a dina raga memperingati kana haulna guru urang sadaya, oge memperingati kana dilahirkeunana junjungan urang sadayana. Urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu beriman, jalmi-jalmi anu husnul khotimah, jalmi-jalmi anu ketika dicabut ruh urang da aya di ucapan anu kaluar tina lisan urang selain la ilaha illallah. Para ibu wargi sadaya pribados teu bade segera anu baris dihaturkeun. Imam sakadar ngiring bingah